Johanta Podcast. Podcastna orang Sunda. Anjay. Halo baraya abah, balik deui jeung urang-urang sareng saha? Asep SR Sareng Abi menyeta abal Bang Saha? Kuadrat. Bang Kuadrat. Oke. Ayeuna arurang balik deui di Johanta Podcast. Podcastna orang Sunda. Anjay. Geus mirip jadi podcaster lah. Hah? Mirip ya mah Jadi podcaster. Ya, itu kan pengalaman orang kemarin kan podcaster pertama. Pertama. Anjir. Episode mimiti. Geus ningali can eta video di lalajuan ku sabaraha urang. Geus loba pisan eta viewersna. Sabaraha urang. Cih, urang tingali maneh HP maneh mana. Tadi sebut coba Jadi viewersna si viewersna di YouTube teh geus nepi ka 50-an mun teu salah mah. 50 henteu make K nya. Hah? Teu make K. Aja nepi euy ka 50K mah. Kan anu kurang loba teh pendengar di podcast aplikasi. Tah, ieu mah urang geus bisa ngomongkeun, urang teh Kumaha? make aplikasi naon? Cing, tebakan. Aplikasi naon sih? Cing, Naon, anu ya? geus pernah ngadengikeun make aplikasi naon? Tuh. Urang teh upload di aplikasi Spotify. Nah, eta podcast aplikasi untuk arurang bisa ngadengikeun podcast Johanta Podcast di Spotify. Hanya di Spotify. Spotify yang bisa ngadain Lain podcast. Spotify. Spotify. Sport mah tuh nya olahraga. Sport. Nah, ke anu garadu aplikasi Spotify mangga dibuka terus di search Johanta Podcast tong hilang. Panggilnya. Terus di follow Follow. jeung loncengna dihurungkeun meh lamun arurang upload episode terbaru aranjeun biasa ngadangukeun langsung Nah, gitu. Ayeuna kumaha ya baraya podcast bari podcast dina YouTube nya. anu lalajo di YouTube geus sabaraha ribu orang. Serem Ya nya aya 43 orang. Sama. Atur nuhun Atur nuhun ka ka baraya Abah. Ka baraya Oh, Abah. balaya abahnya. Oh, enak mah. Terus jadi balaya Urang- abah berarti nya anu geus salah Kumaha satujun teu ku urang di lanian baraya Abah sadayana ye Kumaha tah? anu lalajo anu ngadangukeun di Spotify eta ku urang di lanian baraya Abah. Anjay. Bobotoh eta teh bobotoh arurang. Da eta teh karena jadi viewers orang kan. Mudah-mudahan we tambah lila teh tambah loba. Tambah loba. Eta nu penting mah. Nu penting mah eta we dukungnya baraya abah teh. Betul. Kamari aya nu nanya-nanya ke maneh teh, Bang. Baraya Abah. Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah Kalau mana di- Mas loba di-share ke mana wae? aya di share dina IG, Di grup ongko. di grup Grup SMP, grup SMA. Ayanya Loba nu ngahujat teh. oba nu nanyakeun. Naon cenah nanyakeun salah sahijina naon? Sabaraha orang kayaknya oba soalna. Nah, Ci 2 3 orang nanyakeun. sebenarnya orang teh dihitung teh loba. Hiji, dua, tilu urang cenah. 3 orang. Mah ieu teh. Emang itu podcast naon cenah. Nyadengekeun we. Mantakna meh penasaran. Nah, ditanya. Meh teu beak penasaran mah. Sok mangga didangukeun Didangukeun. podcast arurang teh. Hayang leuwih nempo muka-muka orang-orang meureun na YouTube. Mangga di YouTube anu lamun misalkan keur di mobil di motor bari ngadangukeun di jalan make Spotify teu naon. Enak mah Spotify. urang ge geus upload di Spotify. Oh, Kemarin mah kan can puguh ya teh rek Rek di-upload di di mana mana. ya kan. Da kitu dah. Kumaha tuh? Spotify. Enak orang rek ngebahas naon ieu teh caritana.
Akhirnya teh kan mereka bahas tentang sport, mata orang tadi salah nyebut oke. Spotify jadi sport. Misalnya kebawakeun akhirnya teh mereka bahas sport. Yes. Nah, jauh-jauh kan support. Ya kan jenis sport eta teh loba macam-macamna. Lebih spesifiknya kan ke orang-orang pasti resepna teh kanu sepak bola. Kela. Ya teh kan bridging nanti kudu halus ya. Orang teh podcaster teh kudu ditunjukkan podcaster anu geus bonapit. Nah, Anu geus wah hade pisan gitu. anu geus viewersna MM-an. Nah, ayeuna teh kan meureun anu si Baraya Abah teh tos pada apal ya dinu judul eta tertera naon. Dina judul Judulna teh naon? tertera Nah bisa resep. bisa resep. Wah, video nah kabur. Kela guys. Guys, Iya. kabur guys. Videona kabur. Kabur guys. Oke, kembali lagi. Ya teh bari tag podcast bari jeung tag video ongko videona efeknya buyar. Oke, balik deui. Ayeuna teh urang teh ngabahas nah bisa resep gitu. Sarua jika anu ke si Baraya Abah ieu teh nah bisa resep ya ka podcast Abah Juhanta teh pan aya alasanna. Mungkin jang maranehna teh jang si Baraya Abah teh tema dan pembahasanna teh dekat. Caket jeung ka sapopoyan manehna gitu pembahasanna teh gitu kan. Nah, terus manehna teh geus resep teh kadaek nga-follow gitu kan. Nah, jadi pasti nempo heula nya follow. Kudu aya resepna heula gitu kan. Itu bisa ujuk-ujuk. Tuh ujug-ujug Follow we karek we ngadengikeun kan kudu apal heula ternyata kudu di share gitu kan lainna keur ngadarangukeun teh mangga di share lamun ieu podcastna dipikar resep gitu. Ayeuna teh nah sih bisa resep. Jelema teh boga ka resep. Arurang teh nah bisa boga ka resep gitu. Kanu hal naon wae. Contohna hingga urang resepna teh kana naon nya urangnya. Resepna teh kana anu eta gini kana barang dahar we misalkan lamun maneh Bang resepna kana naon ye? Misalkan kana bola, resepna bolana kana naon ye? Bola lebih kanu permainan klub. Klub luar apa klub Indonesia? Lamun klub Indonesia mah geus pasti arapal. Geus jelas. Urang teh naon? Urang teh ti Bandung. Urang teh ti Bandung, warga Jawa Barat, dari tanah Pasundan. Anu pastina teu aya deui selain sebagai bobotoh Persib Bandung. Aing teh ye maung. Aing maung. Tah, ari naon? Selain di Indonesia, klub luar negeri naon ya? Klub luar negeri anu paling ku urang resepnya tiba heula pisan. Liverpool. Oh, eta ka resepna. Liverpool. Nah, tak kitu bridging teh. Ente ujug-ujug di orang teh resep sport langsung bola. Tak kitu palapah gedang heula. Palapah gedang heula. Ngaler ngidul set lembut teh akhirna teh tujuan namanya eta urang teh rek ngabahas kasih bang teh urang aneh gitu. Nah manehna bisa boga karesep ka si Liverpool ieu tiba heula manganya tiba heula urang teh mimiti wau maneh teh maneh geus resep Liverpool tira hawa urang tira di SD mungkin tapi pengalaman tepat titing ieu dan tepat titing ngosok lalajo gitu nobar gitu kan soalnya kan fasilitas nege zaman SD 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 dengan TV teh jajan oge Batagor jajan Batagor gini kan bari jeung bepean oge
orang teh yang apa ya nah nanti bisa resep jeung iraha mimiti resep teh kasih Liverpool teh tapi ampura ya Liverpool nya orang turut berduka cita we kamari teh nya wayahna we balik deui ka istilah naon sebutan teh next year teh naon nya anu kemarin sampai ketemu di tahun depan gitu. Semoga tahun depan lebih baik teh kan. Mudah-mudahan tahun hareup teh bisa juara gitu. Tahun hareup teh gitu deui. Respect lah ke Liverpool. Walaupun terakhir juara teh 2020 nya. 2019. Hah? UCL 2020 pas pandemi gini ngawal. Pas aja 2020 nya. 1920. Bener. Tah. Baik deh kumaha eta naha bisa resep gitu kumaha mimitina bisa resep teh. Bisa kasih Liverpool teh iraha mimiti bisa resep teh. Mimiti bisa resep kasih Liverpool. Tiheula teh pernah lalajo pas final champion 2005. 2005. Mana 2005 kelas berapa? 2005 teh kelas 5 ada. Genep 5. Kelas 5. Kelas 5 kelas kedepan lah. 5 SD. 5 SD. Kan mimitina teh orang di ieu. Di mana? Di mah. Babe kan kebenaran tila pas lalajo teh. Main bal. Pas di tempatnya Liverpool. Ya main bal teh. Anu tak apal main bal teh main bola. Main bal. Main bal terus. Nah, aya kan Liverpool ngelawan AC Milan, tadinya teh kan tak apalnya. Naon sih Liverpool teh? Naon sih AC Milan? Pas tembok. Oh, ternyata klub-klub raksasa Eropa eta teh keur diadu di final. Nu hiji AC Milan klub raksasa Itali. Raksasa Itali. Nah, anu Liverpool raksasa Inggris. Nah, hari teh encan apal ya orang ada resep kemana gitu. Encan apa? Terus pas geus nempo permainanna kan di babak kahiji saya tiknya nyarita. Iya mungkin karena kejadian orangnya saya tik apa ya mana rek ke arah ke mana mungkin pendengar si Baraya Abah teh jigana aya nu geus nebak-nebak oge pertandingan anu keur disebutkeun teh pertandingan mana ya di 2005 legend pisan ya memorable nah gitu memorable pisan hese di pohokeun hese soalna anu Miracle of Istanbul teh bener-bener miracle nah eta teh di 2005 si Miracle of Istanbul teh jadi begitu babak kahiji kan Liverpool eleh tah 3-0 babak kahiji teh babak kedua kan otomatis orang nyangkana nah AC Milan juara. Hese we lah kita di udangna ada 3-0 gitu dah. 3-0 ku zaman baheula nya. Baheula teh pemainna saha keneh? Baheula keur si Gerrard Edana AC Milan saha? AC Milan aya si Shevchenko. Hari tetenya di zamanna si Shevchenko keur gila teh kan. Sarua keur bener-bener di laluhur. Panggih di final eta dengan permainan anu anjir. Dua nana asli eta mah nu hiji keukeuh hayang meunang dua nana halus soalnya bener-bener nepikeun ka adu penalti kan terus jadi begitu eleh 3-0 langsung kabayar jadi 3-3 eta miracle pisan dina 2 menit dari 2 menit menitnya antara menit 50 ke 60 teh bisa langsungkeun 2 gol ta Liverpool hari tate ngan 2 menit kan lain 2 menit antara menit 50 ke 60 10 menit nah antara 10 menitnya bisa ngasupkeun 2 gol eta teh masih kena encan seri kan encan masih ya oke eta teh jadi meureun anu tadina si Liverpool teh geus kabebeut nya geus eleh deet lah gitu nya pisan. Kemudian pas aya menang peluang 2 gol eta jadi semangat deui meureun aya asa deui keur ngembalikeun. Eta meureun nu jadina istilah Miracle of Istanbul teh. Jeung si pelatihna nu keur eta teh kan pelatih teh si Rafael Benitez 2005 eta pernah ngomong pas di bangku cadangan. Terus
kumaha di Eta teh anjir pode ge kate. intina mah geus semarangat we geus dua no. Lebari mah momen halus urang. Momen halus. Atuh di podcast mah teu menang diikat atuh. Diikat bae. Pokoknya deui. Aduh, hampura dekopnya kalem. Setira teh si Rafael Benitez teh ngomong anjing aing denger lagi juga jadi nervous. Gede we eta mah. Gede so kumaha. Jadi si pelatih nanti Holanda teh kan pernah ngomong si Rafael Benitez teh bahwa tempo tuh pendukung maneh kan jauh-jauh di Inggris teh karena pemaneh ke Istanbul teh jauh-jauh betul. Karena pemaneh berjuang. Terus akhirnya teh meureunnya si pemain-pemain Liverpool ka-up oge kan mentalna. Anu tadina kajurungkeun. Terus turunkeun deui. Tah tidinya meureun karek lah semangat deui tah si pemain-pemain teh komo kan kareta si Gerrard ukur bener-bener kilona ya tah. Ke posisi prima lah nya. Orang teh pernah sencan tanya, sencan final anu orang mimiti apal kanu bola Mang Herman Mang urang. Si Mang Herman. Mang teh lah teh pernah ngomong, keur urang sok memeng balaan di sawah gini nya. Keur leutikane keur oleh-oleh kene. Keur leutik kene budak-budak SD. Ieu mundur heula nya guys. Mundur heula, jadi mundur heula ya baraya bah ya. Balik deui ya. Terus soalnya keur eta teh pernah ngomong, "Jeur, cenah maneh Bang, mainna juga si Gerrard." Ya tak ternyata teh. Arita bari jeung teu apal saha si Gerrard teh. Terus si Gerrard naon cepet teh kan? Bari main we biasa. Bari main biasa. Cenah si Gerrard halus mainna teh cenah kalem tapi cenah ngagolkeun wae. Anjir. Terusnya kala itu exhaustnya jadi paruman kala gede-gede. Tanya dikat Gandeng gitu dikat. Soalnya lumayan ngeganggu pendengaran guys. Nah, jauh jempling kan. Nah, ya nama rada tengah hiung ya. Ampura, baraya, Ampura hilap ya. Maklum podcaster anyar. Podcast kedua. Oke. Jadi tadi teh Mang Herman disebutkan si Gerrard. Jadinya meminta apa? Oke. Balik deui nya. Balik deui kayaknya kan tadi geus 2-0 3-2. Oh, geus 3-2 nya. 3-2. Tadi teh pas geus 3-2 gitu kan. Si pelatih nanti ngomong bahwa tempo cenah pendukung cenah Copites. Mun teh di ditu mah kan di Inggris mah disebutna Liverpoolian. Terus jadi semangat di eta teh pembakar semangat juga kata-kata si pelatih Rafael Benitez main dewe tadi menit sangat istirahat eta teh nya main deui tah tidinya mulai we main teh anu bener-bener bola hiji teh bener-bener diudag teu eureun teh eta jadi main teh naonnya ngepres pisan. Nah, dan terlahirlah eta gol katilu. Jadi 3 sama. Eta teh di menit sabaraha? 3 sama teh. 3 sama teh menit sabarahanya hilap deui abi teh. Pokona mah sancan babak akhir we. Menit sabarahanya 80-an gitu. Kabayar tilu teh sampai ke akhir pertandingan teh skor 3-3 lanjut ke babak tambahan kaiji merenya babak tambahan kaiji 2 kali 15 menit skor anggar 3-3 eta mah geus lamun urang mah geus gogodag we eta pot kemurinding tuh urang ieu pendengar mungkin pendukung atau bobotoh Liverpool oge ya di baraya abah pasti loba ya Liverpool ngerasa momen ieu paling momen aing pisan sok mangga di komen atau di share ya. Di share mun teu
mun bisa abis salah komen-komenna bisa abis salah di gol sabaraha-sabarahana sejarah-sejarahna sejarah-sejarahna mangga dihujat ya langsung kasih Bambang ya. Entong David teh pendukung Liverpool Sok. jadi mimiti main mimiti kata maksudna teh ya gitulah. Lanjut babak tambahan sampai ke kedua kali 2 babak kali 15 menit tetap skor masih 3-3. 3-3 akhirnya penalti merenya lanjut kak adu penalti gol-golan bahasa Sunda nama. terus tadi na gol-golan eta ya resep ya jika naon lamun orang baheula laju langsung lamun da urang kita apa baheula mah jika kitu geuning caritana soalnya nya pas begitu eta gol-golan penaltian aya hijina teu asup wae teh langsung untuk cos misalkan pemain Liverpool tatu biji leuleus aku malah mambung nembol lah anu najong teh soalnya kan lamun asup geus eleh tapi hari Pak si Jerzy Dudek eta kiperna Villa pahlawan anjir pahlawan pisan eta bisa menyelamatkeun ya sehingga akhirnya tidinya tendangan terakhir apa aya keneh kesabarannya pokoknya mah si Jerzy Dudek benang eta Liverpool jadi juara. Jadi kan si penalti kan sekali si Liverpool sekali AC Milan gitu kan. Pokoknya terakhir teh diselamatkan ku kiper. Si kiper. Eta mah juga cerita aing pisan atuh. Cerita orang Bandung pisan eta. Apaan teh ya orang Bandung? Anu ngadengikeun ieu orang Bandung teh kan boga momen nu sarua hari eta teh. Diselamatkeun ku si saha teh orang Bali teh kiperna si Imade Irawan. Irawan. Tah saruanya momen-momenna gitu. Sarua momen pas 2000 sebenarnya 2013 gitu. Iya kita bawa orang ya 13 itu bahasa orang zaman-zaman Baraya sok mangga tahun sabaraha tah si Persib juara teh bahasa Imade Wiryawan nah Imade Irawan Imade Irawan Imade beli lamun di dia mah meureun bang mang si Imade nah eta teh sarua merenya eta teh momen anu kacida pika bungaheun gitu anu bener-bener emosional pisan jadi eta mah anu bener-bener ceurik gara-gara bunga teh bunganya terharu bahasa Indonesia lamun bahasa Sundana naon ya dari bunga mah bunga we atau tapi mah terharu bari jeung hayang ceurik gitu kan bener-bener momen eta teh karasakeun gitu. Nah, tidinya jadi NTT jadi resep bisa resep kasih si Liverpool ya. Tadinya orang teh mulai neangan-neangan sejarahna kan. Anu tadina orang teu apal Liverpool teh geus boga 17 trofi Liga Inggris. Tidinya meskipun sancan Premier League nya. Tiheula kalau Premier League nyangke dibahas selanjutnya. Ya orang teh kan di leutik oge kan geus apal orang teh bisa main bola jeung barudak sok main bola di leutik jigana permainan anu paling menjamur atau di pikaresep ku arurang ke leutik nyaeta main bola gitu kan. Mulailah tidinya teh main bola bisa ahli dan aya karesep ka idola entah eta pemain bola Indonesia gitu kan atau klub Indonesia atau anu terutama mah timnas Indonesia yang pasti mau kudu Indo Pride sampai ga boga idola di klub di luar boga cepengan ya bukan nama geus asup lah jika ka klub lokal sorangan resep nanti eta gitu jadi si naha bisa resep teh nabikeun ka kitu awal nanti gitu baraya bah jadi awal nanti nu hal sepele gitu kan tapi ketika orang geus
klik atau geus cocok geus resep eta bakalan dihatean ku urang. Sampai kan ka si Bang ya ngajelaskeun nepikeun ka menjiwai gitu kan. Tempuh berkaca-kaca guys, udah berkaca-kaca. Tadi buat kalian nepikeun ka geumpeur ada dengan informasi gitu. Soalnya sieun salah ke dihujat kayak ku dekop KBB. Dekop KBB lamun gilapnya. Kopait eta teh ngaran bobotohna Kopait. Kopait teh jadi bobotoh Liverpool anu sebutanna di luar kota Liverpool kan lamun anu di kota Liverpool nama disebutna Liverpoolian. Lamun anu di luar Liverpool walaupun masih tetangga kota gitu tapi disebutnya Kopait. Nulisnya kumaha? Tulisna Kopites. Tahu lah. Mana ge miluan berarti. Miluan. Jadi Kopites naon? Jadi Kopites Bandung Barat. Tah. Elo heula tuh. Kopites Bandung Barat. Anu dinami ku Mang Hasan. Mang Hasan. Oh, eta ku ieu ku si Pian. Si Hasan sareng si Wananan. Itu si Hasan si Pian. Heeh. Eta Kopait Bandung Barat. Mangga anu bade jadi baraya Abah sok mendekat di follow, di subscribe, tong hilap oge nya menyikeun notifnya di mana? Pokoknya kala. Ieu teh kan orang teh bari podcast oge. Jadi ente kabeh bisa ningali ente bisa ningali naon anu ku urang keur ditunjuk. Mana teh kan tadi nunjukkeun naon ya. Bener. Nah, jadi intinya mah di follow lah. Di follow. Anu di video anu bisa ningali itu si Bambang teh tadi ternunjuk gitu. Nunjuk ke mana ke handap. Handap ka luhur. Teman anu keur dina videonya. Pokoknya tingali we di layar HP-na gitu bisa nge-follow atau ngahurungkeun lonceng yang notifikasi. Enggak ka Kuwait. Nah, pendukung Kopait. Tulisan nama Kopites Bandung Barat. Mangga atau orang ngobrol di dia, mangga di komen, mangga di share ya. Gel abi urang nyieun ya. Sareng nya anu ngadirikeun Kopites Bandung Barat. Kopites oke. Si Wananan si Baraya Abah teh meureun aya oge engke teh dari Kopites Bandung Barat teh nya. Insyaallah. Kopait. We are the Kopait. Anja. Eta teh kitu nya. Me kadenge heula tuh. We are kumaha? We are the Kopait is the Kop. Anja. Eta teh ieu na kitu naon? Yel. Chance. Yel. Bahasa Sundana naon ya? Yel bener. Bener. Eta da nu awalna sepele jadi resep eta nu jadi kehatean ke urang itu bakalan nempel we napal pisan di hate urang gitu kan di pikiran urang kayak inget-inget misalkan pertandingan Liverpool aya poe naon pasti diinget-inget pasti eta pasti aya notifna lah mun aya nama kan mun teu lah makan pasti kudu nempuh lah TV nempuh koran gitu kan. Juga karena itulah orangnya ada resep kan bola kan orang mah tepati gitu. Jadi resepna kamu naon eta? Kana sepak bola kan permainanna atau kumahana? Orang sih itu spesifiknya. Cuman anu lebih spesifik ka klub bolana. Oke. Gitu. Cuman jika Persib Bandung atau klub Indonesia gitu kan KB orang respect gitu kan pasti dengan segala perkembanganna urang teh hayang pesepak bola Indonesia teh maju erek tim naon wae gitu erek Persib erek Persija naon wae penting mah urang ngadoakeun bahwa si klub Indonesia teh bisa maju boga pemain nu alus. Dalam luar negeri mah urang resepna lebih ke pemainna terutama nu ayeuna mah pemain urang paling resep teh si Ronaldo anjay Cristiano Ronaldo kan aya
Naon? Ronaldo gitu Persib. Si Beckham eta mah. Beda. Cristiano Ronaldo. Jadi baheula kan resepna orang mimiti pemain-pemain baheula teh juga si Kakak, Ronaldinho, David Beckham. Itu kan pemain-pemain terkenal gitu kan. Anu kasohor baheula. Tapi ketika aya muncul hiji pemain anyar ngora kene mainna edan diagul-agul gitu kan. Sampai tadina manehna di klub Sporting Lisbon terus diambil ku MU baheula teh keur katelah si MU teh pelatihna jeung si timna teh keur alus harita kan keur gacor-gacorna. Dan ti harita resep kasih Ronaldo jadi manehna pindah ke mana? Pindah ke Juve tila terus pindah ke Madrid. Ti MU teh ka Madrid lah. Nah, ti Madrid ka Juve, ti Juve balik di ka MU teh nya urang nuturkeun eta we gitu. Jadi lebih ke bobotoh anu menggemari secara fanatik gitu ka hiji klub. Gitu. Berarti dalam joget alah urang mah lebih ke nama di punggung. Nama di punggung. Kayak orang kan nama di punggung tidak lebih besar dari lapang gitu. Gitu. Itulah capek ngobrolnya. Nah, Baraya Abah teh resepna kana naon? Mangga di komen atau di share di Instagram di mention ka urang gitu resepna kana naon. Nah, bisa resep kadinya. Nah, eta urang teh nu penting mah boga ka resep teh. Ulah ku euleun gini aya istilah kolot mah maneh mah mending ka resep. Ka resep. Cicing. Tapi giliran gacor, giliran ajol-ajolan, sia teh mah nikah itu ka dieu wae. Gitulah. Kalau kacurhat. Penting mah aya ka resep, jadi urang teh bisa ngembangkeun kahayang urang bebas gitu. Jadi kebawakeun ku batur. Jadi bebas berpendapat sorangan. Namun orang boga ka resep mah pasti. Jadi orang teh bisa memahami batur teh resepna beda jeung urang. Berarti urangnya kudu ngahargaan ka resep batur. Respect balik lah. Betul. Jadi ngomong sabaraha menit ya? 20 menit bener. Masih 30 menit mendingan. Ternyata karek 15 menit. Soalnya lo kene nyata lah kurang Liverpool mari dibahas meureun arek 7 poin meureun kita anggeus. Nah, ayeuna teh si Johanta podcast teh jadi karesep urang teh. Ayeuna teh. Jadi boga kegiatan anyar. Nah, begitu oge urang kan ayeuna. Anu tadina henteu apal rek yang podcast naon begitu pas dina podcast mimiti Johanta podcast kan anu episode kahiji cara nyian podcast. Nah, jadinya orang mulai aya resep lah kamu Johanta podcast. Podcast na orang Sunda. Tapi teu harus orang Sunda wae. Teu harus. Sok we no orang lain, orang luar, entah orang Jawa, orang Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera. Anu ngarti bahasa Sunda mah pek baik. Gitu. Tapi dalam misalkan ke loba penonton di luar orangnya, kayak kurang bisa ditulis kan jadinya translate. Sana ada nyen translate na. Mana yang orang mau? Itu. Iya dong ngedit video, dong ngedit suara orang. Mana itu translate? Baik ke orang translate. Jika film-film luar kan karena lebah ganteng promosi ya. Jangan kita. Lebah ganteng. Subtitle banyak kan itu. Menang tuh gitu. Entah mana legal. Berarti orang ditewak mana? Baiklah, sahabat dengan gratisan. Kumaha deui nya. Tapi entong diturutan salah. Tong lah. Ulah nu salahna. Ayeuna mah neangan we ka resep arurang naon
dikembangkan di nu kitu teh urang resep kegiatan, orang resep ka hiji tontonan atau lalajoan pek bae aya mah urang mah bebas kudu ada baheula mah kan meureun keur zaman perang mah urang resep naon teh da lain waktuna kikituan resep gitu kan. Misalkan orang ke resep lalajo main bola aya tentara datang ditembak gitu orang Aya bom 5 meter direk murah kela ieu keresep itu bisa ayeuna mah kan orang geus jadi negara bebas gitu. Alhamdulillahnya bisa merdeka. Jadi hatur nuhun ya ka Baraya Abah sadayana beureun kitu wae lah kan podcast tapi orangnya lobak ini perpul. Jadi Pak aya naon episode khusus mungkin kayak bisa jeung Kopoites Bandung Barat ya atau saha we lah atau ya aya Baraya Abah nu erek ngiringan mangga anu rek ngiringan anu resep bola entah eta kelebna naon wae bisa ngiringan atur nuhun kasadayana entos nah lalajo abi yes lalajo Azeb dosen anu ngadangukeun kumaha ya oh iya untuk yang mendengarkan si Baraya Abah pokoknya dimanapun berada tong segan tong hilap sok mangga di subscribe atau di follow mangga atur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, rasanya tuh bungkul.